عيني ومرحبا مرحبا هل تحملني رسائل مرحبا مرحبا أيها الشوق الجزيد. Sekalian, marilah kita dengarkan berikutnya acara intisari dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan, kita renungkan apa yang akan disampaikan oleh beliau Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Babai dari Pandeglang, Banten. Maka karena itu kepada Bapak Kiai Haji Babai dari Pandeglang, waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Mari hadir bahagia, kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Babai dari Pandeglang, Provinsi Banten. Maka aturan Pak Kiai, Masya Allah. Ini orang Teluk Naga, jangan sampai pada mendem aja nih, biar semangat. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله وحبيبه الكريم ونحن على ذلك من المعتقدين ولعلنا من العاملين والشاكرين بقلب سليم والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin, para alimil ulama wal asatidil kiram, segenap para kiai, para ustaz, para tuan-tuan guru kita yang hadir pada malam hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Mudah-mudahan segenap para kiai, para ulama senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal hadirat as'anukumullah. Bahkan pun aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, peristimewa segenap panitia pelaksana PHBI, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, juga para pemudi, hadirin wal hadirat as'adakumullah. Seraya kita panjatkan puji dan rasa tasyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita dapat bertemu muka, bermusafahah sekaligus bersilaturahmi dalam rangka memperingati kelahiran Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dalam rangka mengagungkan Nabi menjadi satu wasilah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Salawat teriring salam ay makrunan bita'zim, senantiasa Allah limpah curahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, membawa tugas diantaranya basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. A'ni habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina sayyidana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, tabi'in wa tabi'at, serta mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin wal hadirat as'adakumullah. Izin kuring asli di Kabupaten Pandeglang, gaduh sepuh di dia, gaduh istri di dia, alhamdulillah. Ku ayana kitu sim kuring mas sapopoe biasa sok ngagunakeun bahasa Sunda. Mungkin insyaallah dina ceramah ieu sim kuring make bahasana gado-gado. Bahasa gado-gado, bahasa Indonesia na aya, bahasa Sunda na aya, insyaallah. Kakantun silaturahmi urang dina kesempatan ayeuna, mudah-mudahan ngajantenkeun sabab wasilah anu kahiji dihampura dosa, amin. Anu kaduana dipanjangkeun umur kalayan istiqomah, disuburkeun rezeki kalayan barokah, amin. Dihasilkeun segala pamaksudan anu bagus mungguh agama, anu kereneangan ilmu muga-muga sing hasil serta manfaat ilmuna, anu tukang dagang sing lancar dagangna, tukang usaha sing maju usahana, anu boga hutang sing geura lunas hutangna, serta moga-moga urang sadayana ku Allah dijauhkeun tina sagala mara bahaya dunia dugi ka akhirat jaga, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat as'adakumullah. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun pun silih berganti. Alhamdulillah kalayan nikmat panjang umur nu dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Urang sadaya manggihan deui bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkeunana Nabi urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap datang bulan Rabiul Awal, umat Islam di mana-mana, di berbagai macam tempat, baik itu masjid, musola, pondok-pondok pesantren, bahkan di tempat-tempat terbuka, mengadakan berbagai macam kegiatan acara yang pada intinya umat Islam benar-benar membuktikan rasa cinta, rasa ta'zim, mahabbah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan satu harapan, mudah-mudahan lewat memperingati Maulid Nabi di akhirat kelak kita semua mendapatkan syafaat Nabi, ditulungan ku Nabi, dibela ku Kangjeng Nabi, dijaya ku Kangjeng Nabi, dipicingkeun di bawah naungan panji Nabi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, anu pada akhirna urang sadaya digiringkeun ka surgana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jakabeh ge kahayang mah bararagus, kabeh ge kahayang mah ararendah. Ibu lamun titah milih surga neraka pasti milihna cager kahayang mah. Lamun titah milih salamet cilaka pasti milihna endah kahayang mah. Lamun titah milih bahagia sangsara pasti milihna bahagia. Normal kabehan. Urang anu kumpul di dieu pasti hayang bahagia, hayang salamet dunia jeung akhirat, finishingna hayang diasupkeun ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Sanajan rumasa urang mah hirup pinuh ku dosa.
urang mah berang jeung penting hirup teu eureun maksiat, tinimbang taat loba keneh maksiat, tinimbang ibadah loba keneh kana urusan jawadah. Bener teu? Berang jeung penting diberi lisan ku Gusti Allah, tinimbang dipake maca Quran loba keneh dipake cacahan. Ibu-ibu paling hobi ngarumpi, sapoe teu ngarumpi sariawan jiga. Ayo saling siaran kutu jeung tatangga, kutu mah teu meunang hiji-hiji adan, jelema mah geus tua lembur diomongkeun. Ujung-ujungna salaki sorangan geus dicacahkeun, diobrolkeun. Ngomong kabatur nak teunah imah pada orang nabaynya kula manasib boga salaki ari awakna kuru aya tuna gembul salaki kami. Barang yang penting ibu jeung bapak, hidup kita penuh dengan maksiat, kita perlu murang dosa. Sekalipun demikian, mudah-mudahan melalui cintanya kita terhadap Nabi, di akhirat kelak kita termasuk umat manusia yang selamat, mendapatkan syafaat Nabi, termasuk selamat dari siksaan api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dulu di zaman Nabi, ibu bapak, ada seorang sahabat yang berasal dari wilayah Badui. Badui eta Arab pasisian, Arab pinggiran, namanya Arab Badui. Si Badui datang terhadap Rasulullah. Kemudian si Badui bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, mata sa'atu qa'imah?" Wahai Kanjeng Rasul, kapan kiamat akan terjadi? Ya sahabat Badui ujung-ujung nanyakan urusan kiamat. Rasul, kapan kiamat akan terjadi? Kiamat teh langit ragrag, bumi digulung, langit bulan matahari ngabeledung, cai laut salam dunia tamplok ka darat, gunung terbang bagaikan kapas tertiup angin topan, wa takunul jibalu kal ihnil mangkus. Itu namanya kiamat kubra. Pakewuhna dahsyat luar biasa. Saking dahsyatna pakewuh di poe kiamat, orang anu kakarak lahir ka dunya langsung hurisan harita keneh. Saking dahsyatna pakewuh anu aya di poe kiamat. Nah, eta sahabat Badui nanyakeun urusan kiamat ka Rasul. Ditanya urusan kiamat, Rasul balik bertanya. Kata Rasul, "Ma ada talisaka?" Apa persiapan kamu untuk menghadapi hari kiamat? Naon persiapan anjeun jangan harapan kiamat? Sakumaha ibadah anjeun jangan harapan kiamat? Si Badui menjawab, "Ya Rasulullah, ma a'dadtu laha bi kasrati sholatin wala shaumin wala qiraatin." Wahai Rasul, terus terang aku tidak punya persiapan apa-apa untuk menghadapi hari kiamat. Rasul, ibadahku tidak banyak untuk dijadikan bekal di hari kiamat. Kaula mah Rasul boga sholat dengan saeutik, kaula mah Rasul boga amal puasa dengan saeutik, kaula mah Rasul boga amal maca Quran dengan saeutik. Kalau sahabat ibu bapak ngomong-ngomong ibadah cuma sedikit, itu hanya sebatas tawadhu, hanya sebatas merendahkan diri di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita di umat akhir zaman ngomong-ngomong ibadah cuma sedikit, kita memang sedikit, betul? Orang mah ngomong-ngomong ibadah ngan saeutik, memang saeutik. Ari sahabat mah ibu bapak, yang namanya sahabat Rasul min ahlil amal, sahabat Rasul min ahlil ibadah. Ibadahnya pada semangat, maca Qur'annya hebat, sholat sunnahnya rajin, sampai satu malam para sahabat mampu melaksanakan sholat sunnah lebih dari 1000 rakaat. Alhamdulillah. Orang mah boro-boro 1000 rakaat, 2 rakaat kesan hebat. Bener tak?
maca Quran, Masya Allah. Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau salah satu sahabat Rasul, bahkan min jumlatil khulafa'ir rasyidin. Sayyidina Utsman mampu menghatamkan Al-Quran dalam setiap 2 rakaat sholat. Alhamdulillah. Ayo orang kumaha orang ya, kurang rawarokan kumaha menghatamkan Quran. Urang mah rata-rata setahun sekali gotong royong, bener gak? Kali bulan puasa mikra di musola di masjid, menang sajus digantian kuno saja hatam Quran bulan puasa setahun sekali, bari jeung gotong royong. Ada sahabat min ahli ibadah. Makanya ibu dan bapak ketika sahabat bicara bahwa ibadah cuma sedikit, sholatnya cuma sedikit, baca Qurannya cuma sedikit, itu hanya sebatas tawadu, sebatas merendahkan diri di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata sahabat Badui, Rasul, aku ibadah cuma sedikit, sholatku cuma sedikit, baca Quranku cuma sedikit, walakin uhibbullaha wa rasulah, tetapi aku sangat cinta terhadap Allah, aku sangat cinta terhadap engkau wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku pasti akan marah kalau ada orang yang menghina Allah dan Rasulnya. Kaulah pasti marah mun aya anu nganistakeun Allah dan Rasulna. Itulah lazimnya orang yang mempunyai rasa cinta. Lamun jelema ngabogaan rasa cinta, pasti bakal marah lamun kabogohna aya anu ngahina. Betul? Kurang contohan, aya hiji pamuda ngaranna Joni umpama. Contoh, si Joni bogoh ka Sarminah, Joni bogoh ka Sarminah. Bogohna cintana bukan cinta kaleng-kaleng, tapi cinta yang benar-benar cinta. Eta si Joni lamun cek urang Sunda teh mah beureum kadeuleu beuntak karasa asa ucang angge dina bulu mata. Siang terbayang-bayang, malam menjadi buah mimpi. Joni mimiti panggih jeung Sarminah, Sarminah nak make tiung koneng. Eta kadeuleukeun bae tiung koneng. Nu tenda anu warna koneng asa geus Sarminah bae. Ku saking bogoh-bogohna, ku saking cintana, hiji waktu Sarminah aya anu ngahina, hiji waktu Sarminah aya anu nganiaya, Sarminah aya anu ngazalimi. Pasti eta si Joni bakal timbul marahna, bakal timbul murkana, rasa pengeunah Sarminah aya anu ngahina. Bener? Eta nu kitu ngaranna rasa cinta. Cinta tidak bisa dilihat oleh mata, melainkan hanya bisa dirasakan di dalam dada. Syai'un la yura walakin yuhassu bi sadri. Cinta adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, melainkan hanya bisa dirasakan di dalam dada. Nu mantap lamun aya pamuda putus cinta, ngomongna sakitnya tuh di sini. Karena cinta mah ayana di jero dada. Cek eta sahabat Rasul ulah bogoh ka Gusti Allah, kaulah teh cinta ka Rasulullah, kaulah pasti marah mun aya anu ngahinakeun Allah jeung Rasulna, kaulah teu tarima mun aya anu nganistakeun Allah jeung Rasulna. Nah ieu contoh yang urang kabehan ibu bapak. Umat Islam minimal harus marah, harus timbul murkanya ketika ada musuh-musuh Islam yang berani menghinakan Islam, berani menghinakan Allah, berani menghinakan Rasulullah Shallallahu Alaihi. Zaman sekarang ibu bapak di media sosial banyak kita temukan penista-penista agama. Betul? Banyak kita temukan penista-penista Allah, penghina-penghina Rasulullah Shallallahu Alaihi. Satu yang diproses, ribuan yang dibiarkan. Ini adalah PR buat umat Islam. Makanya umat Islam harus bersatu, umat Islam harus kompak. Bila perlu umat Islam harus siap berkorban, baik itu tenaga bahkan nyawa, lillahi kalimatillah, untuk membela kesucian agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita umat Islam tidak boleh diam. Betul? Para pemuda harus siap berperang melalui media sosial.
bully siapa saja yang berani menghina agama Islam. Ieu ngaranna bukti cinta ka Kangjeng Rasul. Lamun aya pertanyaan, kalau ada pertanyaan, kan dulu Rasul dihina tidak pernah marah, Rasul dulu dicaci maki tidak pernah dendam. Masa kita umatnya harus marah ketika ada hina Rasul? Jawabannya seperti ini, Bu. Ada satu keterangan, wa ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababi. Rasul teh pengampun, Rasul teh pemaaf kalau dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia bersangkut paut dengan diri pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi. Artinya kalau Rasul dihina pribadinya, Rasul tidak pernah marah. Kalau Rasul didalimi pribadinya, Rasul tidak pernah punya rasa dendam. Itulah akhlak mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah hiji jalma kafir, Pak, tiap waktu gawe nak nyiduhan Rasul, tiap waktu kerjaannya meludahi Rasul. Di mana Rasul reka masjid pasti dicegat, diciduhan ku si jalma kafir teh. Apakah Rasul marah? Tidak pernah, saudara. Apakah Rasul dendam? Tidak pernah. Bahkan ketika orang kafir tersebut dia terkena suatu penyakit gering, eta budak kafir teh kumaha akhlakna Rasul? Ku Rasul mah ditoong, ku Rasul mah dijengok ka imahna. Luar biasa muliana akhlak Rasul. Urang mah boro-boro kos itu leres da. Mun aya jelema hewa ka urang, unggal kue ngahina bae panggih di jalan, boro-boro daek nanya, ditanya teu daek kajawaban. Hiji waktu eta jelema katawajak musibah, gering. Kunaon cek urang teh, Bu? Cocok. Kan rasa ku tangkorak beuheung sia, modal sakalian kadinya. Moga-moga eta sifat dendam sing teu aya dina hate urang kabehan. Amin. Dina hate urang ulah aya rasa dendam.